Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngawal salam sing bahagia. Amin. Nu garaduh masalah di bumi barokah ngawas, semoga masalah dihilangkan, digentos dengan kamina. Amin. Sanajan ibu di imah loba katugenah keur ngaji mah kudu api-api bahagia, kudu api-api senang. Sanajan di imah loba ulang. Jangan tadi nyebut salah ibu-ibu nu kana dusan utang piutang barokah ngaji balik ngaji hutang seketika lunas. Amin. Ieu ieu menit hari pisan amina berarti ieu teh gede utang. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Liwatir podcast. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Bapak lucu lihat moto video ditigir gini abdi nampenya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik. Luar biasa, berarti ibu-ibu resep sholawat cinta karena beda hoyong kain sapa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Peringatan kelahiran Nabi tercinta. Bantuan tak ngelukur tadi lainnya. Peringatan lahir Nabi tercinta, Nabi yang teristimewa, Nabi yang sangat termulia. Alhamdulillah ku keluarga besar Masjid Miftahul Iman didukung ku sadaya warga. Waktu ayeuna ieu acara sukses ningali jamaahna luar biasa. Tepuk tangan untuk para panitia. Bahkan dari dia mah geuning jalma teh manaikat muhadir teh Gusti katingali rupi-rupi. Aya nu nyerlah. Aya jalmi, aya jurig. Aya jalmi mah kieu nangrak jurig mah dinu poe. Jadi itu nu dina deukeut gang nyelap bari dinu poe eta teh ngaranna nyumpuh. Aya jurig di kopea.
Terima kasih untuk para panitia yang sudah menyediakan subuh di meja cai berupa-rupa. Ayah Adam Sari, ayah Pokari Sweet, ayah cai memerekna Aqua. Nganu langkung bingah kanggo abdi tebi-tebi di Tasikmalaya. Ningali ibu-ibu jeung bapak-bapak, ningali para pamudi sareng para pemuda. Oke, tokoh masyarakat terkemuka rakyat aparat de. Bahkan pasti dina penting ayeuna dihadiran kudu da jengran. Aya rana. Duda aya. Mana? Iya dia. Iya grup dupet-dupet. Duda-duda lepet. Moga-moga sing payus monggo Allah Ta'ala jalma nu hadir dina waktu sulungi ayeuna di dunia urang jadi jalma nu bagja tur takwa, moga-moga di akhirat jadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lahir Nabi Musa Jati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku kadawargi nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina hati sanubari sabab ningali jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Akati bumi belaan ninggalkeun tayangan sinetron tina RCTI. Taya deui bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti hiji istri. Nu hadirna aya pamegat, aya istri, aya kaum buruh pegawai negeri, aya para pedagang, aya para petani. Bahkan dina ngaji sok dioyoban ku pemain inti teu deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Aya aki-aki, aya parawan, nu nyeri cangkeng, nu nyeri tuung, nu diuk nanyang uyah. Eta teh nu diuk nang uyah teh ciri eta teh cangkeng. Sama mata nu yang mulia eta nyeri ukur da aya nu keur nyeri tur tapi diukna henteu ngandung. Jadi nu yang mulia mah ciri eta teh cangkeng. Mugi-mugi sareng jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Amin ya Rabbal. Ibu hoyong ka surga. Hoyong. Sok hoyong-hoyong kudu tarik nyorak. Nah ibu hoyong ka surga. Hoyong. Repeh cuma tong nyorak bapak. Oh wow. Hai. Ibu hoyong ka surga. Hoyong. Bapak. Rajin Bapak. Itulah yang namanya laki-laki sama kaum wanita memang beda. Kunaon abdi dina pangaosan sugeusang ngariung jadi ibu-ibu karena ibu-ibu lamun dicanang ngobrol sok langsung konek. Bahkan terus ilahar di mana-mana semarak acara dina ngaji apalagi penting ayeuna maulid Nabi nu hadir dina ieu wengi seuseurna awewe atawa laki. Awewe nu garane, awewe nu sok rariweuh, awewe nu sok manyun lamun salaki teu boga duit, nu sok etes me air pabari lewe, nu sok ulah ilik kana seragam batur, nu sok babari kagitaan ku pangeusi imam batur, nu sok nganyuk tara bebeda asmati. Matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullah. Pengajian bapak arena. Karena neraka ge dulilah. Alhamdulillah ini. Semoga ibu-ibu yang ada di sekitar komplek Masjid Miftahul Iman, terutama nu hadir ayeuna dina mauludan sing janten wanita yang dirindukan surga. Amin. Ari istri nu dirindukan surga teh istri anu soleh.
yang selalu bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Suami ibu sudah melakukan yang terbaik, usahakan itu dia ngabelaan istri. Tapi bebedangan dan saeutik ku ibu disyukuri. Mere duit 1.000 sapoe alhamdulillah. Mere duit setahun 20.000 alhamdulillah. Cekap itu setahun 20.000. Itu belikan we karena kalender. Karena salah kesidang ada Agustus. Bisi hayangan susu nanti we Januari. Bisi hayangan lalu kok gara lain ke Februari. Aduh ya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu sholihah. Dunia perhiasan, seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Mata kamu ibu salah kita balik-balik usaha 2 bulan eta teh inna astagfirullah salah hirup wa inna lillahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Abdi bersyukur alhamdulillah tiasa tepang sareng urang Rancang blok Masjid Miftahul Iman. Ieu teh abdi teh rada nuju ka sawah tuluh ibu. Da wios da ieu aya we lah ieu. Tos haus, bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering. Itu tandanya kurang aqua. Bukan kurang aqua, da aqua mah merah. Kurang minum. Ieu teh air putih, aqua mah ngaran. Asli nama air putih, sangat jernih, adalah air yang sangat amat murah. Alhamdulillah. Atur nuhun wabil khusus kamu para panitia penyelenggara yang sangat dihormati, yang sangat saya cintai. Dan moal aya ieu acara tanpa aya panitia. Urang doakeun panitia sing paranjang yuswana. Amin. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Miftahul Iman. Bapak saha teh Pak? Bapak Atno. Bapak Atno. Da emang orang Jawa nya. Jadi namanya lagi Atno. Kulantaran Pak Atno udah nikah sama orang Sunda. Jadi kurantasi, jadi lagi-lagi eta teh campuran antara Sunda jeung Jawa. Lamun Sunda unggul mah akna, lamun Jawa unggul ieu jadi akna, berarti aku Sunda wal Jawa. Sabab kakak bahasa orang Sunda jeung Jawa beda 10. Sunda makana A, Jawa makana O. Mun di Sunda A berarti di Jawa mah O. Sebab itu mun di Sunda nana di Jawa mah O. Mun di Sunda tata berarti di Jawa mah O. Mun di Sunda batal pasti di Jawa mah O. Di Sunda kata di Jawa mah O. Potong ayam. Hiji deui mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah tidak butuh jeritan, tidak butuh tertawa, butuh juga jawaban. So ibu ya maksudai ulah ikiran kecepatan di sisa terus teribakaskeun. Aya mah ulah sok tahan sok nama nyarekan mau aya nu ngamakan. Mun di Sunda kuntul di Jawa mah bango. Oke burung dari si kuntul dan si bango mah dilanjut sebangsa ni manuk sawah. Bangsa mabalik. Ini terakhir Allah sebutkan jawab di buku.
Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggi. Allah ya kamu monggo colok. Sing sarao mak banyak kalau tamu monggo colok. Para ulama, para jenengan, para kiai, bapak aparatur pemerintah melalui ayah bapak RT ayah. Gimana Pak RT? Oh eta, masya Allah, RT. Kasetnya, mengurusan. Doakan ibu mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islam. Tugas RT itu Pak RT kudu leuwih sabar. Ngurus warga teh lain enteng. Ayeuna ibu dipasihan tugas Pak RT kudu lah ngabagikeun bansos BLT. Ketika aya warga nu teu kabere lain nyalahkeun lurah, RT nu jadi korban. Maka kali RT mah hirup teh ngahulu. Sabab loba kabingung pikiran warga. Maka tereda jauh tina ngaran RT ripuh tupuku RW ripuh wae. Takut teribu ayeuna Semarang loba calon hayang jadi bupati jadi gubernur. Doakeun abdi sing jadi presiden. Amin. Abdi janji mun jadi presiden Bapak RT bade dilantik ku abdi jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Aya ibu di dia tahlilan. Mun aya nu manaot satahlir. Ulah nu manaot tujuh. Warga aliran sesat nu manaot tahlir. Hiu aruh budut. Bapak RT nu tara era tata lepe, Bapak RW masuk rancage daek nyontohan gawe. Ibu-ibu nu tara wadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada. Mari kita kompak, sepakat, ceramah tidak usah lama. Pangaosan ayeuna tong lila-lila, yang penting singkat, padat, melekat, tong hilap, ulih nyanda. Ilmu anu manfaat. Kapan geus aya berkatna. Bahkan geus aya cangkang ngumpul. Mun kita tadi ibu-ibu di mau berandahar we. Si rekil di dieu mah ngaji mah teh nu penting dah daek ini daek hadir. Ibu, izinkan saya mau membaca dulu tema nu aya dina sepanduk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi bisi amak panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi sesuaikan jeung aya dina tulisan pengalaman kita menghargai panitia saking Maulid Nabi Muhammad tujuan perayaan cinta dan penghargaan terhadap Nabi Muhammad. Terpampang di dia ayat foto istri dan laki-laki, tapi dan lain sakit. Tidak, tapi ganti salah. Tidak kemudian dikejar yuk. Nah, yuk permasalahan abdi cek. Melihat ibu bahagia kita tadi tertawa. Bahagiamu bahagiaku juga. Tapi mohon maaf deritamu juga. Karena saya juga sekarang sedang menyimpan penderitaan dan kesedihan. Namun sedih abdi dia ningali foto. Abdi teh wali orang deui tahu hareukan dia. Da pasti bakal jadi penceramah teh abdi. Ieu bubar dulu dan ieu sekandung aya fotoan tua. Sosial kudu di peta jang pipini wese. Tapi kenapa semuanya ibu urang kikian
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah urang sadaya. Amin. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, jaga usaha ini, marhaban, marhaban ya Nurul jika tepakan terbangan kemana tinggi ya dede menikah sekir. Semoga menjadi anak yang mendambakan orang tua, membanggakan. Dengan apa bangganya orang tua terhadap anaknya? Dengan akhlak yang mulia. Makanya putra putri ibu sing saroleh. Tercekapku amin ibu budak teh yang soleh mah didik heula. Pesantren ke madrasah aya di dieu madrasah aya TK aya dinian aya PAUD aya budak ibu aya nu di madrasah aya nu di pesantren aya putra ibu nu masih di SD ayeuna aya aya jumpe yang bisa aya membalik dari seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten ibu ari di lembur ranca bentang. Tiap bulan Rabiul Awal osok pangawasan muludan kieu. Ari ibu nyebatna mauludan, maulidan atau muludan? Muludan. Kenapa di dieu geuning ngeuceuk maulid? Sementara akil teh kayaknya tadi bisa sasaran ku serok. Mun serok tepat ngan salakeun. Da mentok ketika dia serok. Tak ada dengan sepanduk maulid dan tadi ayat emak jadi ibi. Ini mereka mana? Berarti kasih ranca bentang Pangandaran sarua pamibulan kieu teh sok nyebut pengajian muludan sekalipun panitia nulis nama maulid. Apa salah ibu nyebut muludan? Tidak. Maulid kok mau ieu mah alus maulid mah aya sedatna. Upami saur santri mah isin zaman isi makan maulidun aya teh nyebut maulud. Tah saya kata oge maulud mah komo moal aya maulid lamun eueuh maulud. Moal aya mauludan lamun eueuh maulud. Naon ari maulud? Isi maf'ul anu dilahirkeun. Ari maulid tempat dilahirkeun. Ari muludan naon? Urang dilontar we lah. Muludan mah peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul Awal. Apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal? Aya maulud, aya jalmi nu dilahirkeun. Moal aya jalmi nu dilahirkeun lamun eueuh tempat kelahirannya. Paham? Siapa yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Bukan Pak RT. Dawuh peringatan kelahiran Pak RT. Bukan kelahiran Pak RW, tapi yang dimaksud kelahiran di bulan Rabiul Awal yang mana seluruh umat Islam memperingati padahal soaya nu bid'ah tapi urang ibu ayeuna kajen teuing artos jawabanana da urang mencintai merindui akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai merindui akan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ibu asal di kebun yuk. Ibu Bu eta kade bisa dipanggil ku salat ibu mak yuk. Dipanggil ku cara mama iya sayang. Masukin utara. Ibu ambil getar.
mah kasal kita sok nyesuaikan keadaan. Namun salaki ke loba duit. Kalau tadi nggak biasa kalau cetan ge dipercetan. Karena biasa ieu ngaulaan ge ditawaran. Datas pamalikeun geulah. Bapak arek mumpung beurang. Dibere goyang lagi meuli goyang gayung. Geulah mah dijual tuh goyang lagi tinggal gayung. Dan kita bukan balik ke soleha, mungkin awewe mah ada uang abang saya, tidak ada uang abang tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teluga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit nacarang kasalaki wungwung wang di dapur meuli tromplek budak jadi kabarerang kasalaki cawat ciwit bayi butak kita kedirit ngadirit sayang berit kamu itu ibu pas maulid nabi mah ibu yang jantan istri yang dirindukan surga tinggal istri kanjeng Nabi adalah Siti Khadiijah istri setia mata ibu ge kasalaki teh kudu setia balik ngaji hareupeun salaki sing daek ngadang danang ngadang pun obrolan salaki namun tidak ngadang laki kalau umur salaki kayaknya pemajikan dukuk dan takut kalau batur di warung salaki mah duit ya salaki itu ya bakal kaki dulu sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tos ndone itu diunggul. Diunggul ayo ke ditu ayo. Ini ada payung. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sadayana salatullah ala Taha Rasulillah salatullah kelas 7 berarti SMP siji ngade cita-cita yang jantan pesepak bola
penerus. Ini penerus versi dia. Tapi selalu Umi mah dedek menikah jadi ustad. Ari ustad mah ustad usaha tarak anak beres. Kalau bisa jadi ustad, kamu tadi ke pesantren. Nah, so kadang ilmu menyalahkan melecehkan santri. Cina ulah sekolah ulama santren mending sekolah kuliah. Kan di pesantren masuk kalah budug. Nyebut gitu tak santri budug. Padahal mah abdi ge bisa kieu teh ladang budug. Itu mata buru-buru teh geuning baro. Menuju infeksi, menuju ayeuna rarieun, alhatan tina kali data ulah di ubaran, ulah di garowan antep da barokah. Tidak subhanahu bizallahwan. Putra ibu di pesantren itu adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Amin. Amin. Da ibu mau budak lagi di pesantren. Insya Allah. Dah tubuh kali tadi RT mau ke sok di dia tadi RT mau misalkan RT teh. Seorang yang jadi RT. Tapi lamun di dia ustad wafat. RT mau bisa menjadi ustad. Tapi RT mau ustad mau bisa segala bisa ustad jadi RT. Mata kalau bisa mana berarti asal menimpa RT heula nu mati. ningalikeun kabung bahkan keur ngaji mah kudu loba sedekah. Tapi ada aku yang semua sabab tertawa lepas itu ibu bisa menurunkan ketuaan bahkan 45%. Ibu naik tertawa lepas ketuaan berkurang. Amin. Ya seribu lah. Jadi kalau ibu bapak orang tidak usah pakai make up ataupun skincare yang lainnya, mengalir sendek sesuai. Juga ini pakai gitu. Pokoknya pakai batur. Batur teh mana kemana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bade naon ibu ka dieu teh? Naon? Ikhlas. Ridho. Dipaksa? Henteu. Aya nu paksa? Henteu. Tapi maksa. Ibu teh ini tadi kali si bapak teh asa A dan B antara iya dan tidak teh. Kerma gerahan sinetron ditinggalkan, tapi ibu masya Allah jihadnya melawan hawa nafsu, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan,
ini karena tempat pengajian nu dijudulan ku maulid lengkap sampean ibu kana ngaji mah alhamdulillah bakal jadi ibadah bantuan keupatna jadi ibadah lengkapna jadi ibadah diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha di Palembang aku bertanya mana ya kamu hadis nunutan jadi ibadah sok ibu tahu tentang ustaz ayat tuh hadis nunutan jadi ibadah tuh nggak tadi mah aneh baca pengajian rutinan cuma uludan beda tuh tinggal di abah-abah hati-hati garaya bisa terakhir bantut ayah nama tinggali aki meninggalin bapak meninggalaya si abah meninggalin biasa abah lamun ngaji rutinan mah pakai sarung bari geus putut nah kali-kali ayah kakak maulid kita abah dapat ningali bari geulis si abah pakai celana panjang dan bayang teuing ditalian pura-pia ibu-ibu ngajak ini pada maulan keseragaman ini kadang-kadang jadi marodis biasa sok pakai sarung jeung samping karena muludan memenikah pakai celana leng dan beda ayah hadroh jeung gayung nyering tapi kan ke bisnis ini geus tidak suling tinggal tulang kurang daging akhirna sini dikoet ku anak kucing bareng dikoet ku sampai satu makan dikoet ku anak kucing dan tipi-tipi pakai ayo maleji tadi lawan tusuk nanti lama orang saya nanti mau yuk musalamus baju apa ibu mak bebas tium beda tempat saya yang penting akidah musyawarah la ilaha illallah ibu tong ayeuna kabatuk ti cenah saya tiuna kitu urang teu yang penting kuning nutupan cik ibu ari tium sok dibeuy ku ibu para tinutupan naon ari tium sirah para tinutupan sirah eta teh salah para tinutupan cik ibu ora eta teh da ora teh ora manya boga-bogaan diturban ku tium tium para tinutupan sirah rambut air rambutnya sebagian orang wanita cik ibu lamun awewe ditium wae saya awon pira aku dikeramas ditium nah ibu-ibu jangan sembarang pakai tium da aya tium teu meunang dipake ku awewe abdi bade ngebutan aja bu awewe mah tong sok make tium coklat eta ulah hiji sok make tium kopi tidu awewe ulah sok make tium telur asin komo lamun make tium hejo tai kuda meli tiung keur nutupan rambut meli anting keur celing meli gelang keur leungeun meli kongkorong keur bunuh sok cabang eta kongkorong ku ibu dipake ngapain kahareup ka tukang kahareup ka tukang berarti cicingna dina jadi meli kongkorong keur bunuh lamun cuma meli kongkorong keur beukir meli kongkong teh mun meli kasur teh meli kasur supaya mungkin contoh deketan baju lagi calon
Ngebeungareun ka kerabat miskin mah dijauhan. Supaya yang deketan jeung si eta mah jeger tuh cenah tempok leungeun ge make tato. Sidik-sidikeun atuh ibu tong kasuudon. Beuting eta teh lain tato, beuting eta teh hapur kabeh. Siapa yang deketan cenah tukang judi beuting hati sama tukang sholawat ka Kangjeng Nabi. Dari boga ayeuna mitariung kita pun tentu ulah sombong can karuhan tiung kurang dipake alus kana lapura. Daya sok loba geuning ongkoh make tiung tapi jeung dulur henteu akur jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese mayar gawena ngomongkeun batur. Aya kitu? Aya. Sadar kana hati. Ibu mau dosa teu? Kalau ibu ditaros abdi yang bertanya, saya yang bertanya dipanggil ustazah jeung haja. Teu mah ieu abdi disebut haja. Teu mah ieu abdi disebut ustazah. Da abdi teh rumasa jelema loba dosa. Cacak ayeuna nu dipanggil ustazah loba dosa. Komuci. Kamu awewe mah kecek sok gede hi. Gede hi. Hidup kamu sadar mau balik. Ibu peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada hadirat termulia ayat junjungan tercinta yang dilahirkan buktasna Nabi Muhammad. Ibu ayat Nabi Muhammad dilahirkan Iraha. Ada tanya Bu? Hah? 12 maupun tentang halnya. Senin mak poena Rabiul Awal mah jalan bulanna gajah mah tauna mun ditaros ibu jawaban harus singkat padat dimengerti. Bu kira Nabi Muhammad dilahirkeun jawab baheula. Cing dong protes bener deh. Lain ayo Nabi Muhammad dilahirkeun iraha. Bapak ibu betul. Tinggal kita makalah pulang wajib lu bogo. Dina rate mangih keuyeuk meuli cincin. Dina rate mangih keuyeuk meuli cincin ti Mang Ali. Itu Pak RT meniteu ngiceup-ngiceup ningali abdi mirip Nikita. Setiap kali RT terus riwayat. Aku jadi penasaran ada apa sebenarnya di hati RT. Saya ingat kemarin ada ceramah di Kuningan semangat ceramah 3 jam dari payung kayak pemuda kaset jadi dia persis kata Pak RT setiap kali bersuri saya bersuri ayo pas turun di lapangan kata ibu dan langsung kami ngadu buta ya rasa salaman jika mau yang cupika-cupik kaget sama si Eta dikawal ku polisi kami harus bapak kenapa kok dikawal terus sama bapak punten Bu Haji ini orang gila. Ibu, anak teuing Nabi Muhammad dilahirkeun iraha. Hilang Nabi Muhammad. Senin belum iraha. Mesin batur gaya nanya, ibu yang ada lagi lah.
maulid nyata lain di Bandung, lain di Caringin, lain di Rancabentang. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Ibu terang Mekah? Pernah ke Mekah? Hoyong. Cek aku hoyong molok hoyong. Tak mudahkan ke Mekah. Membawa duit to ya sok daftar ke Mekah. Anu kurang terang tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Di dinya aya ibu hiji bangunan upami kaluar atau sai maulid Nabi tempat kelahiran Nabi ngan aya nama didamel maktabah perpustakaan. Sok ibunya sing haroyong kamu tapi kamu kate perlu dukungan. Masih mau duit ya ada salah kita ngedukung buat pengizinan mau ini. Ibu Nabi mana sekitar seibu Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah. Ayo Mekah teh di mana? Di Minyak di Arab Saudi. Pinter nasuk ngaos. Di mana kelahiran Nabi? Di Mekah. Mekah di mana? Di Arab Saudi. Di Mekah mari ceramah ibu. Di daerah Cirebon ibu. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Ayo Mekah di mana? Di Garut. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Berarti betul Pak RT. Nabi Muhammad teh sami manusia biasa. Jika Pak RT itu kan Nabi Muhammad ada yang istimewa. Kanjeng Nabi putus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan ku ibunda Siti Aminah. Ngalahirkan Siti Aminah. Kanjeng Nabi dilahirkan ku Siti Aminah. Beda jeung ngalahirkan Siti Aminah urang Rancabentang. Oh, ibu nuju hamil patuangan ngaagungan kalita. Ngaagungan beki lami eta patuangan beki ka tukang beki ka hareup. Hareup ujal nih ka hareup. Jadi lamun dicerek dagang kumkieu. Kana ujal teh bejalna ka payun. Nabi Muhammad pun kamu Siti Aminah beda. Tidak membesar, tidak mengecil perutnya. Sebab yang dikandung bukan janin, tapi nurnya, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ya Pak, ulang balik ke Siti Aminah. Bapak itu harus jadi suami setia. Istri ketika hamil, ku akan tekedah diusapan. Tong digawekeun, komo dinyeri, komo disentakan. Usapan atau orang tidak akan mau bisa hamil itu paling hamilan. Bisa pecah ketuban tong diantarkeun bahaya gawat bawa ke bidan. Pamajikan tong dibawa ke rumah makan. Datang ka dia bejeun. Ayo Mas, nyamun datari tamang Agustusan. Bejeun Bapak miruna heujeun punten pak kekuatan jeung awewe Bapak beda. Sekalipun Bapak gagah ku tanaga ngotot ibu kecak atuh leungeun berotot titah ngaju moal bisa. Saya Bapak ibu baru pamajikan keur heujeun rek ngajuru pamajikan ngaheujeun 3 kali. Borosot anak Bapak mah borosot koneng. Takut akang jangan menyampaikan kaum perempuan. Maka Nabi Muhammad pada wafat apa yang dititipkan diwasiatkan kepada para sahabat An-Nisa nitip wanita punten Pak titipkeun pria. Apa itu? Orang-orang Kanjeng Nabi itu pangkat istri kaum Hawa dihargai ku negara Indonesia kaum Hawa mah di luar biasa. Maka sok aya peringatan Hari Kartini, teu aya peringatan Hari Kartono. Tuh aya deui Dharma wanita, teu aya Dharma pria. Saya apal abdi ngaran pria mah ayana ge di panto WC. Hayang kehampangan, hayang PAB, hayang ayeuna pipis, pasti ibu di teangan teh didinya toilet. Beres area lu ucap waktu mana di toilet, berarti aya toilet wanita. Namun aya pasti di toilet pria. Pria mah di WC. Bahkan itu hadisnya berkata, jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu.
surga di atas kepala bapak. Mata bapak nitip pamajikan itu jangan disakiti. Baru disakiti pak pun tembak saya kita pukul lijen. Nabi Muhammad dan orang tujuan kamu cukup. Nabi Muhammad pas cacak makan Nabi makan Rasul. Nyusul gegero masak pakai tangan sendiri, tidak pernah menyuruh istri. Tak akan gitu. Tapi kok akan jadi teladan. Boro-boro ayeuna salat pria mah, oh ayeuna di imah. Pamajikan kita gegerok masa kayak tak engke mah becek punten. Amalkeun menang gaji teh isuk mah cicing tong mah. Tong ngaramu da eta teh kewajiban salat. Silakan Anda. Selamat besok. Ada di pagi hari dengan masak. Ibu masih dendang we tumpang kaki. Itu setuju? Nah, maka carilah suami teh ibu anu yang bertanggung jawab. Carikanlah suami anu gede kan? Ibu, suami punya tanggung jawab, istri pun punya tanggung jawab. Apa kewajiban istri? Taat ka salaki. Cek salaki mah nyamuk. Ibu bapak. Cek salaki masak. Aduh, ibu. Berarti dia mah harus kerja. Nah, akang lamun ningali pemajikan keriwut ulah malaga yang akang kudu ditaati ku pemajikan. Jadi ngali pemajikan kuriwut. Pakai tukang, pakai ikut ulah. Tinggal gawe mah timit berayun tak tapi karut-karut keriwut. Digawe wae urang nyamal ti peuting sama. Urang mutu ti peuting ditutup. Mana ibu kalau budak istri atau lelaki hek ari keneh geus rese keriwut. Rek barang gawe dibalik neung budak. Rek di beras sare curik lah budak teh. Ibunya yeuh neng. Budak geus rek bapak ada bingung curik. Jabri kayak tua mah putih. Aya teh wajib air teh jabri kudu buatan. Cek air teh kalau tidak ada doa dari sang istri. Atak ibu doa pemajikan mah dijawab. Ibu lamun Allah materi, ulah wakanya lakukan salaki, bisi ibu teh soleha. Oh salaki ini teh usaha hamparkeun sajana. Ulah kalau ulin ka imah coda. Imah ngaliung imah ceeti. Sampeurkeun ku cokoko. Gece imas, gece wae, gece emung. Pipi teh ku ceeti jeung cetiti. Bari aremo ya premo. Saya janji kasih Bang Eno. Mau jalan kemet yang riba-riba ibu punten doraka leulikeun ami rumah tangga barokah. Kemudian ya mesin itu takut iman. Jangan dilihat mesin yang kecilnya bu. Ia teh leuwih boya daripada iman anu tilu tingkat. Oh kieu ka masjid ibu sok aya masuk teh berjawab. Aya. Kalau banyak kalau aki-aki atau pemuda? Aki-aki. Ai salah keuceun orang ada. Jangan salah kami mata kita di titik masjid kalah leuleus. Derek vitamin atuh. Cenadaan di derek vitamin di loyo. Aku ibu teh sing sering di derek susu. Anak derek susu. Di derek susu makalah ngetinggal gitu. Kayak gini masuk terjawab. Ibu. Muhammad nitip deui ka urang. Bade
Korea ngalakonan sholat? Aya. Pak Korea nanti sholat nama? Bisa subuh. Bisa dia sholat subuh. Ditambah ku sholat loh. Ditambah dari ku sholat. Dia sholat mah. Ya itu kan gara-gara HP. Ih, karena HP mah ada keriuh kumah-kumah ge. Kini bisa ada HP. Sakit kuriuh lupa. Kumpah diangkat dari si penting. Haruman teh ditelepon kembali. Giliran ku Allah digerok. Hayya 'alas shalah. Kagok. Sinetron. Mamana teh keur ningali TV ada. Cek anak teh mah ada dua kamar mandi rek wudu. Teh wudu teh bari ngarawat iklan. Jadi antara sholat jeung waktu iklan teh kudu sarwakeun aja. Kalau gitu. Geus beres wudu teh geus deui tak kursi. Da iklanna eureun. Maju deui tayangan sinetron tuluy bari dimukeunna. Daya nonton sinetron ge dimukeunna. Cek anak itu si mamang mending nyantri. Nonton sinetron ge dimukeunna. Iklan deui kakak itu ketika kamar. Bari ngobrol ka budak teh lamun sinetron maju beja. Kakak lagi Allahu Akbar. Mas sinetron maju. Orang deui baca. Kenapa jodohna ini? Ibu. Lain pula baru ke HP. Ngapula sampai ke kaki ari HP elit ari ngaji sulit. Itu. Da ieu ngobrol ibu nu ngarorak tuh aki-aki ini garadukeun HP. Nyarian grup apa-apa peristiwa di share di grup. Ya paling mah grup Roni rombongan ini. Grup Roni rombongan aki. Kayak tadi dia grup Kosina kayak teh lain barudak mah. Ini mah gitu. Ini pun ada deh. Aja. Yuk tujuan kurang naon aku tinggal kali dia. Beri kurang angkat di bumi maksa ketedang ngaji iwati dorongan rasa cinta. Ku cinta mah ku cinta mah kalah. Maka cepat teh heh naon we ieu ngaji muludan capek-capek jawab ibu ari cinta. Ku cinta mah bid'ah sebetulnya aja teuing bid'ah ari cinta. Ku cinta mah kalah. Ibu mun dae kita pengen udunan jam uludan ari cinta. Sikot Pak ari cinta. Rasa cinta pasti ada. Yang bernyawa. Sok ibu sok. Karena dia pada tongkap orang edan. Yuk rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Allah ibu Arek sana nih nah galih naon panjenengan Galih Dwi Juliansyah. hebat galih Juli Dwi Juliansyah berarti dari galih matang bulan Juli lahirnya diambil dari tanggal atau bulan kelahiran tapi bagus Juliansyah gitu. Jadi lamun Februari Febriansyah bulan Februari bulan Januari bulan April Apriliani kalau bulan Maret ngeri itulah yang bagus ibu di antara kita ingin punya anak soleh punya anak berbakti dari awal siapkan nama nu alus ari PP sarina Bapak Jumadi eta mah di mana? Ieu Muhammad
Muhammad Jumadi. Ahmad Jumadi. Namun Ahmad Junaidi. Pantas Ahmad Tontowi. Ahmad Jumadi. Upami binasa usaha misalkan untuk ibu Rohim atau napi Rojak namanya Abdul Rojak Abdul Rohim Gani Kinazoni Abdul Gani Abdul Jumadi itu gede nama jajak. Kita bukan dua dina lili. Kita bukan tiluk si keken. Memang kan pulang ke dalamnya jajak lili keken. Karena jangan haji kami ubah ngegeruan jangke. Mungkin bisa kali ngegerong. Aduh, Julian sah. Kita tidak tampil bulan kelahiran. Ya pokoknya Gani. Pera bapakna angga iluna nani jadi Gani. Walaupun ilmu bapaknya idiknya. Kalau yang bapaknya apa sih? Nak kok anak jadi? Si bapaknya kata ilmu anak jadi? Dan bener dalam adik Julian Zah di sekolah belajar agama. Suka. Nabi Muhammad itu dilahirkannya tadi di kota. Wafatnya di kota mana? Madinah. Coba Dede tahu nggak? Nabi Muhammad dimakamkannya di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Yang jadi pertanyaan, Dede punya orang tua? Bapak masih ada? Yang jadi pertanyaan, Bapak Dede mau dimakamkan di mana? Mata ibu tong balaga ada urang tadi muda memuali. Saat benghar mau jeger mau. Ngomong sok gapleh mah modal aja. Sama mau gapleh mah kenapa bener di pos kami teh. Nah, modal. Nah, modal. Belum kacek. Jadi ku haji apa salaki kosong. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, apa RT mati, apa RW mati, apa lurah mati, Jumadi mati. Mobil aja, makanya aja rasa sombong ku motor, pas mau dibawa iya motor, mau nengkon knalpot nak, oh berikan lunas, aku dikasih alhamdulillah setoran, angsuran, dibawa mengkon di rem kiri, baru deh, kurumpak tuh tentu, rumah ibu ayeuna beda jebak lah, betul tuh. Dede Julian Syah, oh ganteng, udah budak kene 70 tahun ke depan. Oh gak diganti jawab.
benghar, pinter, hiupnya sokong. Geus mau ngapunten Bu, gelang anu sok dipake gagaro api-api ratu. Ayam katanya ku batur teh geus maot mah ditinggal. Sok mata ti ayeuna mah yang dijarwa. Rugi bisi kodok umur gelang menang ibu meuli menang capek kakek ibu kue make gelang ibu mah salaki nu atoh gelang ibu dipake kawin deui majikan mah salaki kawin mas kawin gelang ibu apa yang dikawin teh sok musuk nyamper senam kami tuh hayang salaki kawin ka pertemanan ibu yang menyakitkan. Ibu, janda kaya ibu, saya hartana dikorbankan membela agama untuk berjuang. Maka ibu tongkol air muludan, air nunjun masjid, air nunjun madrasah, sok dikencet. Geus moal ka dikubur, bila jero naon? Taneuh di magedong ge, aja ayeuna geus naon banget dibalikeun deui ka asal ku Allah. Ke Jumadi asal tina taneuh. Maka kuasa dia bakal balik ka Ibu cinta kan Nabi Muhammad? Cinta. Si kompak ibu cinta teh? Cinta. Ayo ibu cinta teh kaki Jumadi? Cinta yang abadi adalah cinta orang ka Kangjeng Nabi. Dan cinta kasalaki mah geuning urang teh teu abadi, apalagi sejati. Kunaon cinta urang kasalaki ka pamajikan bapak teu abadi teu lami wajar. Da cinta jalmi masuk keuna ku seek lain setan. Da cinta nu dahar setan. Cinta abadi mah cinta urang ka Kangjeng Nabi, cinta Nabi ka umatna alhamdulillah. Contoh ibu ayeuna karasa beureun ibu cinta ka salaki ada batas. Bapak cinta ka pamajikan ada batas. Heula keur aya nikah, da masih kena cinta. Jeung pamajikan teh tidak pernah untuk berpisah. Kamana-kamana berdua. Lempang ditutuyun dari si pamajikan labuh. Belum pamajikan mah dicacariran. Bisa. Melemah pertama boro-boro yang masih hayang gitu ge diplastikan. Cinta liwat karupan salaki Allah kasopanan. Kata tadi geus nanggung gede itu. Liwat karupan salaki bawa. Yuk pepe. Salaki nanti itu ngabot biku. Cinta orang kalau ditahan yuk urang teh mulyana sabidul hayat Nabi Muhammad mah urang ka era. Tidak ibu ulah sok barang perintah kalau mah era ari urang ku ibadah. Ku ibadah, ku istiqomah, ku salat berjamaah, apapun aturan ti Allah kakuduan lakonan. Teu kudu mental ceuk Allah mah bageun. Kali kumaha ge bakal meleh. Ayo we mental ka Gusti teh, ari salat ditinggalkeun. Namudu bilang lohor pogog asar nampak maghrib turu isya tibra. Subuh kaburangan, namudu bilang ceuk di akhirat sangsara bari cilaka. Di dunia tenang bahagia. Maka ketika ada jurukeun salaki cenah berjamaah, heueur cenah mawaid, poe cenah makebat, hujan cenah make payung, sakeun ka masjid. Sae lamun salaki hujan di payung ka masjid. Sae. Henteu tuna we di luar payung. Salaki teh moal salat di payung ka masjid hanya kelana payung. Salam pahala 27 derajat. Pemalaga bapak, ayo lumpangan mampu bari jauh ari ka masjid deukeut ngadak-ngadak lumpuh. Urang cicing di negara Indonesia. Kunaon urang cicing di negara Indonesia moal aya urang moal Indonesia mun teh Kangjeng Nabi. Makana ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat. Lain Agustus. Ayo Agustus 1 September oge. Nah pasti dina iman sok aya teu kuatna, bapak dina akidah sok aya melesetna. Mata nitip la ilaha illallah. Ad-dunya mahallul lil balwa. Dunya mah tempat
Jumadi nitip ulah loba kagoda saja hirup loba godaan jeung rintangan komo Ki Jumadi dina pengajian pasti pakai jeung ranjau kehidupan lain urana tidak berarti Jumadi rana ge nu penting ngeureuh ibadah ngeureuh ngaji urana ngeunah ibi urana teh ngeunah ge laku hukum mata jadi rana ge bau da Ki Jumadi oge sarua dijieuna mah tinu barokah ulah sombong Allah tinggalkan gelis Allah tinggalkan kaset tapi Allah tinggalkan hati jeung amal perbuatan maka yuk siapkan dulu amal sebelum datang ajal bacakanlah sholawat amin menang syafaat tong ninggalkeun ibadah sholat bisi urang teu meunang rahmat lobakeun sedekah jariyah harta banda urang bikeun sedekahkeun jariyahkeun ami salamet di alam barzah eling-eling dulur ibadah ulah putih ulah bisi mata buruk yuk baca sholatullah salamullah nagosokan batu ali nagosokan batu ali salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin saya sohayong panjang lebar waktu seratus penyekapan cici ibu untuk ngajung-jungkeun bujur tuh pada yang ngadoa kita menghargai kiai setem sabab pulang payung keng kalmu mantan dari pungkas kudo nah siap ibu begini ngadoa ibu mika dia sini hapunten dosa kami kurang simpenan ilmu anuman abdi kurang ngadoa ku bahasa doa kiparat majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sekali deui subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik pengorbanan panitia sareng segenap jajaran ibu bapak ngadukung di acara mudah-mudahan sing dijangkeun tabungan amal ibadah amin ibu kurang di alam dunia ku Allah umur sing dipanjangkeun bari istiqomah di ibadah mudah-mudahan milik rezeki urang ku Allah dipasihan anu ageng halal tur barokah amin urang putu sing jangkeun urang kali anu saleh saleh amin utamina harapan urang maot dimaotkeun ku Allah ya Allah dalam
dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu kapihatur cipeujeung jalan Cieurik meuli upati abonan peupeujeuh pangarulik ulah upat ka awanan. Buah kaliki mesana diparakatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin. Amin. Sing kontak amin. Amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Punten Ki Jumadi, punten panitia eta abdi mah sakadar ngawartosan. Yen atos-atos, we ceramah di mana we sok loba dina mobil kadaharan. Bakal kami tadi di Karawang mah menang beas nu di Karungan. Tapi tuh nu atos mah panitia. Nu acan urang loba pikiran sok we kanu atos nurutan. Ngobrol itu supados ada persiapan. Bisa ya beas nguncan di Karungan. Sabab jalmi sokuna ku kapok mata kudu saling eling. Tapi dah insyaallah panitia oge eling. Eling ka panitia. Alhamdulillah. Cuma eling teh panitia kumaha mere gede jeung leutik. Nah, mun panitia mere gede berarti eling, mun mere leutik berarti teu gede. Mesti tadi kakiai nyebut juri. Ayeuna Nabiu kapanitia nyebut ieu nu kieu jeung anu aredan bisa balik ka bawah disebut gelo kajer anu disebut gelo ku ibu teh hate nu penting balik menang uyos dari duit yang penting yang paling utama gaduh menang amal ibadah. Lain amal soleh dan muat oge urang. Berarti di bawah amal urang. Lamun ibu muat mau amal soleh, soleh muat mau anu saha. Makanya soleh muat mau anu di Jumadi. Sakitu kabiatur, kirang langkung dapunten abdi bade kelas bujeng ka Garut. Sakitu posting dinten abdi acara wangsul tadi siang di Karawang, bada duhur di Purwakarta, ayeuna di dieu bade kelas bujeng ka Garut. Bios kena roskeun oge. Pada nama ayeuna di abdi acara teh di Sumedang. Geuning kunaon teu ka Sumedang eueuh acara. Selang kali syed, wabi teh dileut, da abdi ka diteh teh nyalira sareng pun bibi, da ieu teh karesepna. Ieu karesep supir, abdi mah biasana nyirik sirah ieu puyeng, da mangna teh ku Yakult, ngeueuh. Pak sayang khusus mau minum Yakult setiap hari. Ieu ku panitia tos disodakokeun, tos disuguhkeun, teu meunang dipenta deui geus kaya setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.